warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha daraman siswa-siswi sadayana? Mudah-mudahan aya dina kaayaan sehat walafiat. Siswa-siswi sadayana, mangga ayeuna urang diajar bahasa Sunda deui. Ayeuna materi di semester 2 nyaeta materi ngeunaan naonnya? Mangga aku hidup perhatikan heula gambar di layar. Aya naon ieu? Pernah ningali anu kieu? Gambar anu kieu? Nya? Ya, leres pisan. Siswa-siswi sadayana eta anu dina gambar teh disebutna aksara Sunda. Aya sawetara ngaran-ngaran di jalan anu make aksara Sunda. Contohnya di kota-kota di sabudeureun Jawa Barat, biasanya jalan-jalan di kotana nganggo aksara Sunda. Ningali jalan make aksara Sunda. Tah, ayeuna di kelas 7 semester 2 urang diajar materi ngeunaan aksara Sunda. Mangga hayu urang diajar. Sisi sadayana ayeuna urang diajar aksara Sunda kaganga nya. Aya dua, dibagi dua. Anu kahiji aya nu disebut aksara suara atanapi vokal. Mangga hidup tiasa ninggal heula dina layar. Tah, A bentukna kieu nya. I, U, E, O nya. Kada hilap dina aksara Sunda huruf vokal aya 7. Tah, kitu oge dina aksara Sundanya huruf vokalna kade aya 7. Sapertos kieu bentuk-bentukna, engke hidup bakal terangnya. Teras anu kaduana aya anu disebut ngalageuna. Seperti ya dina layarnya. Ku ibu bade diterangkeunna nya, urang coba ngagunakeun lagam lah lagu gitunya. Coba urang tilu-tilu heula nya. Kaganga jajanya tadana fa 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 bamaya ralawa sahaja x a ki a. Tah, siswa-siswi sadayana eta kanggo hidup pewanohan heulanya karena nu disebut aksara Sunda ngalageuna. Janten ieu tah anu aksara ieu disebutna ka. Jadi siga angka 77 nya disebutna ka. Anu kadua aya anu disebutna ga. Ya. Bentukna sabada kieu. Anu katilu aya nu disebutna ka ga nga. Coba hidup nya apakeun heula? Ka ga nga. Ka ga nga. Coba dilagukeunnya. Ka ga nga. Bisa? Hidup? Nu ka saterusna ca ieu bentukna samodel kieu. Terus ja samodel kieu. Terus nya samodel kieu. Atau sabaraha? Atau saya genep. Kaganga. Kaganga jajanya. Coba ayeuna hidup tutup heula bukuna, tutup heula socana. Ayeuna hidup ulang. Tah. Kaganga jajanya eta heula we latina heula. Kaganga jajanya. Kaganga jajanya. Diulang-ulangnya ngarah bisa apal. Atau sabaraha huruf, atau sabaraha aksara, atau aya genep. Naon wae? Ka, ga, nga, ca, ja, nya. Eta heula, latina heula. Coba apalkeun. Biasa tos kumaha siswa-siswi sadayana apal genep aksara eta. Kaganga jajanya. Coba turutan ibunya. Kaganga jajanya. Ayeuna tingali kana layar. Kaganga jajanya. Tuh, Pak. Tos genepnya. Hidup diajarna atos genep aksara. Ayeuna urang teruskeun deui, tambahan deui. Soalnya masih seueur ya. Tadi atos kaganga jajanya tadana. Kumaha? Ta, ya hurufnya aksarana ta, da, na.
kumaha? Tadana. Ayeuna urang ti luhur tina tadi. Kaganga cajanya tadana. Tuh sabaraha? Atau salah pan. Jadi tos nambihan tilunya. Coba hidup ulang deui. Kaganga cajanya tadana. Tadana ya huruf naon? Ya aksara naon? Ta. Anu ieu da. Anu ieu na. Kumaha siswa-siswi sadayana dugi ka dieu? Bisa apal? Mudah-mudahan hidup kabantunya ku video pembelajaran ti ibu. Masih aya keneh. Kagangan cajanya tadana fa nya. Jadi aya p ku p nya, aya ku f, aya ku q. Pa fa. Fa. Janten nambahan deui tilu. Jadi sabaraha? Jadi tos aya 12. Coba. Fa. Ayeuna urang ti luhur. Kaganga cajanya tadana fa. Tuh pan ari dilagukeun mah biasana teh leuwih nerap. Coba ayeuna ku hidup ya. Ku hidup tiasa bari ditulisnya. Kaganga cajanya tadana fa. Bari diingetkeun bentuk-bentuk aksarana tah. Nu ieu ka, nu ieu ga, nu ieu nga. Ya. Kaganga tadana fa. Bah, tacan. Nu saterusna urang pamihan deui 12 tambah 3 sabaraha? 15. Fa. Ba maya. Naon? Nu ieu ba, anu ieu ma, anu ieu ya. Jadi ba maya nya. Coba hidup. Ayeuna urang ti luhur deui. Nah, urang lagukeun deui. Kaganga cajanya tadana fa. Ba maya. Tuh, ban? Naon nu terakhir? Ba ma sareng ya. Nu ieu bentukna sama deuk kieu, terus ya, ma, terus ya nya. Dugi ka dieu siswa-siswi sadayana. Kahati penjelasan ti ibu kahartos nya. Mudah-mudahan tiasa mengikuti. Kayak ari dina video mah pan biasa diulang-ulang nya. Wa. Naon? Nu ieu dibacana wa. Ralawa. Nah, ayeuna urang sambungkeun ti nu luhur. Kaganga cajanya tadana fa nya. Ba maya ralawa. Tuh, naon? Anu terakhir ralawa. Ra bentukna samodel kieu. Terus la modelnya seperti kieu sareng wa nya. Terus nu ieu sahaza. Kade z. Sahaza. Nu ieu sa, nu ieu ha, nu ieu za. Sahaza. Kagoklah 2D nya. X A Q A. Tah. X A Q A. Kumaha siswa-siswi sadayana? Ayeuna urang hijikeun ti luhur ti nu mimiti urang lagukeun nya. Siap siswa-siswi sadayana anu nuju diajar? Kaganga cajanya tadana fa. Ba maya ralawa. Sahaza X A Q A. Tuh. Tah siswa-siswi sadayana kumaha dugi ka dieu ngatos dina aksara Sunda. Jadi aya anu disebut aksara vokal, aya anu disebut aksara ngalageuna. Siswa-siswi sadayana dugi ka dieu ngartos? Upami teu acan ngartos hidup tiasa ngulang-ulang video ieu nya. Siswa-siswi sadayana pangajaran aksara Sunda ayeuna dugi ka dieu heula nya. Tah
Satacana supados hidup ngerti, mangga tina video tadi anu ibu ditulis mana anu disebut aksara suara, mana anu disebut aksara ngalagena. Ditulis heula we, diajar heula we nulis aksara Sunda nanya dina denget ayeuna mah teu acan aya pancen. Ke urang tepang deui di video-video salajengna insyaallah ke aya pancenna. Ayeuna mah hidup mangga nulis heula we aksara Sunda anu tadi ku ibu dijelaskeun. Kumaha siswa-siswi sadayana, mudah-mudahan penjelasan ti ibu kahartosnya margi hidup engke bakal diajar deui dina video salajengna masih ngeunaan aksara Sunda. Engke urang diajar leuwih lega deui ngeunaan aksara Sunda. Siswa-siswi sadayana, sakitu wae pembelajaran aksara Sunda dina denget ayeuna. Tepang deui di video salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.